Aing datang nuki ya. Mau beres ya mah ya. Nah, ajo datang banget samutrak juga kue cucur. Dah, aing pokoknya mah teu narima. Terima kunaon sih teh? Aing maneh melakui jaradi wae. Panen wae alus wae ari aing. Cek tadi nama man, urang teh nurutan maneh, melakui teh hasil wae, panen wae. Nah, pas aing melak teu jaradi wae baru kabeh tah unu jadi. Belaan aing ka pasar meuli binihna. Timit 1 kilo, nepi ka 2 kilo, nepi ka sadogong tah. Bea kabeh teu jaradi. Meuli binihna ka pasar. Heeh. Meuli binihna ka pasar. Emang binihna nu kumaha maneh? Heeh, meuli singkongna kurang. Terus dikumahakeun eta huy singkongna? Ku aing teh langsung we diplakeun tah kabeh singkongna teh teu jaradi kabeh. Aduh. Nya atuh moal jadi seteh nepi ka kiamat oge eta melakui singkong mah. Tah anu diplakeun mah. Tah nu kieu na. Otoy dengekeun aing, sia salah melak eta. Di mana-mana oge anu melakui sampeu mah batangna anu diplakeun lain huy. Na sia mah teu nyambung. Ah, mana emang beda keyakinan man. Beda keyakinan kumaha sih teh? Emang agama maneh naon? Ah, siang mah jadi mamawa agama. Agama Islam lain maneh. Nah, sia teh toy tina melakui jadi mamawa agama. Asa mungkin ngacapruk aing toy. Musyrik sia. Ah, musyrik toy. Henteu toy teh musyrik. Da aing mung asup ka neraka mah. Nah, atuh beda. Beda naonna? Cara melakna. Heuh, da toy anu bener mah melakui mah da batangna, lain huina. Aing hayang nanya man ka maneh man. Nanya naon? Eta huy anu nyiptakeunna saha? Ya atuh Gusti Allah atuh. Tah, ayeuna urang hayang nanya ka maneh man. Anu nyiptakeun ayeuna pepelakan kabeh sa alam dunya, samodel ayeuna pepelakan cikur, koneng, jahe, raja. Tah, eta saha anu nyiptakeunna man? Nya atuh Gusti Allah, da aing ge nyaho. Aing ge boga agama. Nah, atuh beda. Beda naonna toy? Cara melakna. Cara melak kumaha? Tah, ayeuna aing hayang nanya. Hah? Cara melak jahe anu dipelakeun naonna? Nya atuh jahena. Tah, ayeuna lamun koneng naonna? Konengna. Ari cikur? Nya atuh cikurna udah dipelakeun mah. Ari huy? Nya atuh. Da melak huy mah toy nu dipelakeunana ieuna batangna toy. Lain huina. Nah, beda. Musyrik sia. Jadi kana musyrik deui aing toy. Heula aing mikir heula. Nah, aing jadi lieur. Lamun melak jahe anu dipelakeun nya jahe nah. Lamun melak koneng nya koneng nah. Lamun melak cikur nu dipelakeun nya cikurna. Tapi heuh beda euy. Nah, huy nu dipelakeun batangna. Cek aing lieur. Nah, aing jadi kabawa tolol ku si Otoy. Ngomong bener tapi salah. Bener tapi salah gitu teh. Salah tapi bener. Nah, aing jadi nu lieur. Toy, da melakui mah nu bener mah batangna. Lain sampeuna sia mah. Maneh ulah ngomong musyrik ka aing. Oh,
Pantesan lamun melakui teh anu bener naman diplakeun teh tangkalna. Pantesan aing melakui teh jadi wae da ku aing diplakeunna huina. Man, urang balik heula heuh. Kehola. Sia mana nyebut musyrik ka aing. Henteu man, mana mah teu musyrik. Gitu urang percaya ka mana bener agama Islam. Urang percaya. Alhamdulillah. Amin. Man, urang rek balik heula nya rek melakeun heula ieu hui. Toy, kade salah melakeunana lain huwi nanya batangna nu dipelakeun. Nuhun nya. Ayo. Sing hasil. Oh, ayo. Ayo. Hah? Si goblok. Atuh ngomong we nanya cara melakui tadi ke aing teh lain berbelat belit. Ngomong ke aing musik, goblok bener si Otoy. Otoy.